Ibu kali bapak sakumaha nu kauningan urang ayeuna ngempel ngariung di ieu tempat di Nararaga Festival Ngawuwu anu tos ka 11 kalina. Ari ngawuwuh teh salah sawios tradisi anu dicandak ku pangersana Eyang Haji. Naon ai tradisi ngawuwuh teh ngaitkeun kawawuh nyata manjangkeun silaturahmi. Biasana ngawuwuh teh urang nuang ngaleueut wedang. Dina wedang eta teh aya rupa-rupa atanapi rupi-rupi, rempah-rempah atanapi samarabadag. Gelas cai jadi hiji inuman anu matak nyehatkeun, matak ngahaneutkeun kana awak, matak nyegerkeun awak, oge ngeunah rasana. Wedangnya enak, rasanya manis, hangat di badan, bagus untuk kesehatan. Datanglah ke Mula Kede dan nikmati wedang pada Festival Ngawuwuh tahun berikutnya. Wedang jahe Mula Kede mantap, anget, best lah pokoknya mah.